Sayyidina Ali anjeunna nyangem man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin. Saur Sayyidina Ali kieu, barang siapa yang beranggapan donna teh nu nyangka bahwa tanpa usaha urang bakal nepi kana tujuan, maka eta jalma teh jalma nu keur mimpi jeung jalma anu keur berhayal. Boga anggapan bakal nyampe kana cita-cita, bakal nepi kana tujuan bari tanpa dibarengan ku usaha. Lirik ibarat hayang lebet ka surga tapi tanpa dibarengan ku amal soleh. Eta teh mangrupikeun hayalan belaka.